Aya saung sisi sawah mencil pisan, pusimpu hateup euri golodog awi butut pisan, teu agreng nu bogana. Nu bogana mangkabayan geus kasohor, bet aheng. Mangkabayan helang jentul taya gawe, kaleket unggal poe luntang lantung jeung nundutan. Nagoler nagolodog, sare tibla nyanding tihang nyangeyeng. Dua budak Ujang jeung Otong kaluar bari ngomong tarik, parebut buku. Kabayan nulisi kagerwahkeun. Nu abi, nu abi, nu abi, nu abi. Kurang ajar maraneh beut ngagandengan. Kuring keur mujas medi, sare bari tapa nyiar ilham. Nulus tunjung bebenyit rasakeun sia. Kuring hayang nampili. Neda ampun hapunten mamang kabayan, kuring teu tata titi. Mugi mang kabayan hapunten luntur gali, bet uku kuring katampi. Rumaos lepat marek deui-deui. Ujang jeung Otong acong-acongan nyembah bari sedeku sarieun. Hei kukuring maraneh dibere ampun, batan ulin mending ge ngapalkeun di imah. Yaktos pisan sim kuring teh tambuh laku, hoyong mah sakola nyiar ilmu. Ukur ngimpi kuring miskin waragadna awis pisan. Euleuleuh geuning maraneh teh kitu. Mun hayang sakola isukan ka dieu deui ye. Ulah poho bari moal kadaharan. Leres mangkabayan, suwer mangkabayan. Heeh. Ujang jeung Otong datang kaburuan imah kabayan bari nangkep babawahan. Tuluy diuk nagolodog nundutan deui. Mangkabayan sampuranseun kuring Ujang dongkap deui. Kuring ge Otong nepangan nohongan janji kamari. Kuring teh hayang sakola nyiar ilmu jeung pangarti. Kabayan beunta gigisik gagaro sirah. Keh heula, kuring nulungukeun dagoan sakedeung. Eta naon nu dibawa? Nu kuring sampe. Ti kuring mah cau. Kabayan curing hak cengkat bari nganongkong sampe tuluy di dahar. Tah, ayeuna mah urang diajar ngitung. Kuring guruna lamun sakola mah kudu duit. Nu penting mah bisa maca, bisa ngitung. Cau 2 ditambah sampe 3 jadi sabaraha? Jadi 4 maranehna mah nyaeta disebut 5. Anu 5 ditendeun 3 na saku, pek itung sesana. Tinggal 2 eukeur kuring, anu hiji rek dibikeun ka si Ujang. Euleuleuh geuning maraneh teh calikan syukur. Tapis jeung motekar tarapi ngolehan rizki. Ayeuna mah jug baralik. Poe isuk urang hanca. Harapakeun gade poho ngitung teh olah pikiran minang tata aturan, lain keur ngalahkan batur, lain keur nipu nu lain. Piulang mamang ditapi ngahaturkeun nuhun pisan sim kuring bunga hate kengeng luang bisa milang-milangka aksara-aksara. Omat tong dipake adigung, amalkeun ka balarea.